Aing Korisi Dedi Mulyadi. Dia memeh jadi gubernur geus ngalakukeun kamusrikan. Naon ku dia ieu provinsi Jawa Barat neuk dijadikeun kota kamusrikan. Aing kuari nangtang ka dia Den. Dia anu sibuk ku pencitraan di YouTube-na. Aing ragu ka dia Den. Ragu. Dia teu boga agama, hanya sekedar numpang hirup kana agama demi sebuah jabatan. Kamu serikan di mana Cep? Pada emang tuh nitah nyembah-nyembah. Pada NTT alumni pesantren Suryalaya Cep, hoyong terang manya. Acep mah diiringi dengan rasa ngewa, dengki, jadi gitu kan. Tong gitu ting Cep. Tete alumni Suryalaya nya KDMT Gubernur Jawa Barat pangersa muridna Abah Anom. Pamihayong terang gitu nya. Ongkoh nangtang Acep manya, tapi ditutupan pamente entong ditutupan atuh nangtang mah buka arah terang abi jeung batur jeung bios bade disebut pencitraan oge nya ku Acep mah teu naon ulah kikituan di Cep bisi kasih ku tueur gajah mungkin ngajungkel